Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala al-islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man huwa khairan maqaman wa ahsanu nadiyya. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارًا وصبيًّا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، كان صادق الوعد وكان رسولًا نبيًّا، وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئًا فريًّا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hiji waktos sabada Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, salah sawiyo sahabat Nabi anu namina Abu Hurairah i'tikaf di Masjid Nabawi. Mantena ninggali ayah hiji jalmi calik di juru masjid kalayan wajah sedih jeung bingung. Lajeng Abu Hurairah nyamperkeun bari naroskeun naon saleresna anu keur dirandapan ku eta jalma. Satos ngadangu penjelasan ti eta jalma, teu lami Abu Hurairah ngajak kaluar nawiskeun bantosan sabari nyarios. Iya akhi, kaula ngajak anjeun ka dieu karena kaula rek nyumponan kabutuh anjeun. Eta jalmi malik naros ka Abu Hurairah, nah mama bade tinggalkeun i'tikaf di masjid kulantaran mama bade nulungan serta nyumponan kabutuh abdi. Leres waler Abu Hurairah karena saenyana kaula ngadangu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngadawu, sungguh nejakna hiji jalma kana hiji tempat kalawan maksud arek nyumponan kabutuhan jadi dulurna, eta leuwih alus tinimbang i'tikaf di masjid kaula sabulan lilana. Dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu diriwayatkeun ku Tabrani sareng Ibnu Asakir. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tina sekelumit carita tadi bisa ditarik kesimpulan ku urang sadaya bahwa kasayan hiji jalmi salah sawios indikatorna nyaeta nafi'un li ghairihi, atanapi mereka manfaatan pikeun anu sanes, sehingga keterpanggilan nuranina kangge berkontribusi menyelesaikan problem orang lain lebih melekat dina dirina. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu, khairun nasi anfa'uhum linnas. Pang alus-alusna jalmi nyaeta jalmi anu bermanfaat pikeun jalmi lain. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Daruqutni. Seorang muslim saparantos anjeunna membingkai kahirupan dirina kalawan misi ibadah ka Allah. Sakumaha petunjuk Allah dina surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka orientasi hirupna nyaeta mere manfaat pikeun anu lain, jadi pribadi anu manfaat pikeun sasama. Kumargi kitu sebagian ulama ngamaknaan nafi'un li ghairihi ieu sebagai salah satu karakter sifat muwasafat anu kudu dimiliki serta dipibanda ke setiap diri anu ngaku sebagai muslim. Dina hiji hadis disebutkan bahwa setiap sendi tina anggota tubuh manusia teh sakuduna ngaluarkeun sedekah tiap poena.
Karena memang ternyata anu dimaksud sedekah teh lain ngan saukur urang mere sebagian kecil harta urang kabatur, tapi oge setiap pegawaian saya anu dilakukan urang serta manfaat pikeun anu sanes. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadau, kullu sulama minan nas alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ya'dilu bainal isnaini sadaqatun wa yu'inu ar-rajula ala dabbatihi fayahmilu 'alayha aw yarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa kullu khatwatin yaqtuha ila salat sadaqatun wa yumitul adza 'anit tariq sadaqatun. Setiap sendi dina anggota tubuh manusia teh sakuduna ngaluarkeun sedekah tiap poena dimimiti keluarna panon poe. Di antawisna nyaeta berbuat adil di antara dua jalmi eta mangrupakeun sedekah. Nulunganna hiji jalmi naik kana kendaraan bari dipangangkutkeun barang-barangna kana eta kendaraan, eta oge sedekah. Nyarios kalawan bahasa anu sae eta sedekah. Nya kitu deui lempangna hiji jalmi kalawan maksud arek ngalaksanakeun salat eta oge sedekah. Serta nyingkirkeun hiji jalmi kana perkara anu matak bahaya di jalan eta oge sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi siapapun muslim itu dimanapun ia berada, apapun profesinya, kudu ngabogaan orientasi kangge mere manfaat ka anu lain. Sebab salah sawios karakter anu kedah dimiliki seorang muslim bukanlah manusia egois anu ngan saukur mementingkeun dirina sorangan. Seorang muslim khususna para agnia anu jadi pedagang, anu jadi pengusaha atanapi pembisnis lain semata-mata ngan saukur ngarau kauntungan anu sagede-gedena wungkul, tapi oge orientasina kedah kumaha carana anjeunna bisa mere manfaat ka anu lain, ngabantu jalma butuh kangge memperoleh naon anu dibutuhkeun ku maranehanana. Sapertos nyimpakkeun harta kangge kambangun masjid, pikeun kenyamanan ibadah umat, ngabangun sarana pendidikan Islam sapertos madrasah, majelis taklim anu mangrupakeun lumbung regenerasi urang di masa yang akan datang. Ngabangun jalan pikeun kamangfaatan jalma loba, sedekah ka fakir miskin, nyantuni anak yatim sareng sajabi. Seorang muslim anu jadi pimpinan, jadi anggota legislatif, yudikatif, anu notabene sebagai wakil rakyat, lain ngan saukur bisa ngagelar sidang paripurna atanapi nyieun undang-undang wukul, terus setiap bulan arenjeunana menang gaji ke negara, tapi orientasina kudu mere manfaat ka rakyatna, kumaha carana rakyat bisa sejahtera, aman, damai jeung tentram. Pun seorang ustad orientasina kudu kumaha anjeunna memberikan pelayanan terbaik ke jamaahna, memberikan manfaat, mewariskan ilmu sesuai dengan ajaran Allah jeung Rasulna. Ulah karena anjeunna merasa sudah tenar dan sudah merasa tersanjung masyarakat, lalu dia bebas melakukan apa yang dia mau. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sepintas lamun urang mere manfaat ka batur, ngabantu jeung nulungan ka sesama, urang ngarasa rugi. Padahal saleresna di saat urang mere manfaat ka batur, hakikatna urang keur mupuk kaalusan pikeun diri urang sorangan. Mudah-mudahan urang mere manfaat jeung nulungan ka batur, oge urang nulungan ka sesama, Allah bakal nulungan ka urang sadayana. Man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajatihi. Sing saha jalma anu ngabantu kana kabutuhan dulurna, maka Allah bakal ngabantu kana kabutuhan dirina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim.